Cing atuh aya otakan nu maneh teh eta meni kaki banget teuing. Pigi. Atuh si Ebit getolan tuh isu kene maneh geus datang. Hebat si Ebit. Getolan ane euy. Isu kene mah geus bebenangan hanca. Bah itu kena kepaksa we bah teh. Hah? Kena kepaksa. Kepaksa. Oh, Heh. kena keur loba kebutuhan itu bah. Oh, sarua pangabutuh mah tuh ke eta. Wit. Lain bah. Hah? Saya tarik kasbur kasih kakek. Heeh. Apa bajakan kasih kakeknya? Bang bejakeun ka si kakek. Oh, kasih Oh, kakek. keun bejakeun aku abah ka si kakek. Bener bah. Oh. Bener ulang teh nya. Oh. Apa bajakan kasih kakek saya betul ada kasbon gitu nya. Lain kumaneh atuh bejakeun ka si kakek nginjem duit gitu. Ah, jadi baik orang mau muah kasih kakek besok terparuh di mana? Maka itu para buku sagalapan tau we di si kakek meureun. Emang gawe si kakek, tapi si kakek besok gitu nih besok terbalik di mana? Astagfirullah. Ayo nama gawe heula, ayo nama gawe. Keun. Lain. Bejakeun ka ku abah. Apa bajakan kasih kakek ku Oh, kawannya? kan dibejakeun sok. Apa? Kadang ulah coba. Lah siap, sok gawe heula, gawe. Sok gawe heula. Hei tulikannya. Video apa harus sebelah ditunya. Siap. Siap. Mudah-mudahan sahabat bisa dipercayai. Aduh, terbutuh pisan soalnya ya. Datang di pagawe teh ya. Perkeun heula. Hebat mah bener tah kudu kieu gawe mah Bang. Gak ancana. Bener ya. Dicacar ke pasir namanya? Hah? Geus dicacar ke pasir nih. Enggak ka ditu mah ke. Oh, halus teh mah gawe teh duaan nya. Duaan ya, Ebit. Oh, benar. Lain kieu. Si Ebit teh pangabutuh. Butuh naon? Arek pinjam duit cenah. Pinjam duit. Heuh, kasbon. Heeh. Atuh ku abah bere atuh. Astagfirullah lain urang bawa teh maneh beureun basa oge kakek. Ay nyaritaan tadi ka saha? Hah? Ka sahanya? Ka abah? Oh, ku abah berena. Astagfirullahaladzim, apa tukang gawe kudu mere kasih kasbon kasih Ebit. Lamun nyaritana ka urang si Ebit langsung, nya diberena ku urang lamun nyarita ka abah kudu abah kudu nu mayar. Ari bos saha? Hah? Ai bos mah ieu panyaritana meureun ka abah. Memang eta ge nyaritana ka abah kakek. Kan maneh bos teh mah kudu mayar teh, kudu mere teh itu kasih itu teh beureun. Kakek lain urang mah lain bos maneh bosna. Astagfirullah teh ngarti abah mah euy. Astagfirullah maneh teu ngarti bos saya bos kitu patut teuing sia. Lain saya bisa nyarita teh ka abah. Heeh. Arek kasbon cenah nya. Arek kasbon nya tak kasbon cenah mah butuh cenah urang butuh pisan cenah. Bere ku abah panyaritana ge ka abah. Astagfirullah di mana bener ku abah sagala. Abah teh bari gawe di maneh kakek dah mah urang mere kasih Ebit sagala. Panyaritana ka abah meureun. Memang eta nyarita ka abah ti tabang nepikeun sia teh kakek. Aduh, banget teuing teu ngarti teuing sia mah. Lain teu ngarti pan lamun nyaritana ka urang langsung si Ebit meureun diberena ku urang nyaritana ka abah mah abah nu kudu bertanggung jawab kudu diberena ku abah. Ameh teu pabeulit engke na. Cing atuh aya otakan nu maneh teh eta meni kaki banget teuing. Pikir atuh padahal teh gawe di manehnya. Si Ebit gawe di maneh. Ngalatahkeun na make kudu dibere ku abah dan dauna teh tak kasbon. Astagfirullahaladzim saya ngarti keneh wae euy. Aing teu ngarti kakek ah. Aing si Ebit teh tadi kieu ka abah teh urang aya butuh apa pangabutuh mereka kitu nya. Arek kasbon kieu banyak. Kabeh rek ku abah. Ih teu ngarti. Mantap daripada kitu mah aing joat teh ya kakek ah. Tuh nya. Kuatkeun sia mah ngajuatkeun aing. Rodat aing kan lamun nyaritana. Kasbon aing sagala. Pentakan oge si abah mah teu pati ngarti pan tadi teh meureun urang tulungan duit, urang butuh duit meureun kitu si Ebit teh basana teh ka abah nyaritana dari ka urang mun ka urang diberena langsung dibere ku urang pan nyaritana ka abah nu kudu mere teu kaharti ka abah mah bener teuing aing teu hayang mah. Yeuri masa sia mah kakek aing sakadar nepikeun sia teh kakek da banget teuing pan sia bosna. Mantong daripada ketemu teu kahati mantong. Liur pan ka abah nyaritana ge bareng kudu ku abah diberena kasbon teh. Naon? Lain, sabar dipikir kasih kakek teh. Nepikeun naon? Dipikir urang kasbon. Kasbon. Heeh. Eta ge aya nepikeun mana naon kitu? Tadi tuh kan ngomong kasih abah. Urang kasbon pang bejakeun si kakek gitu. Kudu kasih abah eta minta duitna penta ayeuna keneh kasih abah. Oh, kudu kasih abah enggak kasbonna. Ya, atuh pan tadi nyaritana kasih abah meureun ning ka urang. Kabana ayeuna? Ka itu mantog bisa Mantog. Buru atuh. Ngajur ge suwe abah. Nyarita mah kai kasih abah kudu kasbonna ge teh si abah mun nyarita maneh ka urang kudu ka urang. Teu balik. Bah, dagun bah. Aing mah si abah geus jauh deh. Aduh, aing kudu ka saha ya kasbonnya. Si bagi di aing mah. Kek, tungguan. Naon eta?
Aduh, kek, si Abah sejauh, kek. Geus jauh. Heeh. Nah, naon kitu maksudna? Maksudnya, ayeuna mah reka sebelum kakek we. Nah, mah bisa deui nyarita panggeulana ka si Abah jadi urang seolah-olah teu dihargaan ari kieu mah. Aduh, bosnya kan kakek. Hah? Bosnya kan kakek. Pak, ai tadi mana nyarita ka si Abah? Heeh, ngomong ke si Abah. Abah we kasbona ge tong we ka urang. Ah, si Abah kan geus sebagai jauh. Nah, keun bae tuh kana isukan deui we. Aduh, Nah, ayo, lamun teh. awalna nyarita ka urang mah langsung. Ieu mah saurang-urang teu dihargaan. Ulah kitu we kasbona langsung. Lah ya tadi menurut kan pokoknya dia si Abah, kakek kena dia udah langsung ngomong ke si Abah. Nah, baru teh mah aya di imah atuh bangke ari mantau gawe atuh langsung ka imah Aduh, ke kasbon. Tulungan kayak mah. Mun urang poa mah nulungan ieu mah. Ah, ayo mah. Udah teuing. Aduh. Musik kayak kumaha ayo mah. Dua kasbon kasaha, aduh ayo mah. Geus aing matau geus lah, aing matau gitu pusing aing mah. Oh, jadi mararantog atuh. Nah, atuh tadi rek kasbon mah langsung secara langsung ka aing, pan aing dudungan ge. Lain si Abah nyarita ka si Abah, nitah menta ka si Abah teu tanggung jawab. Nyarita aya pangebutuh mah sasaha oge, lain taun sia teh garobog boga pagawe teh.